Bos, itu si Pale, bos. Mana, Bom? Itu. Oh, gini, Bom. Tuturkan yuk. Ayo, bos. Oh, ayo. Pisan, kontrol tuh, bos. Itu teh bau. Hampura, Bom. Siapa tiap hitut-hitut oge meni recet wae. Bau, belum. Asa anu nuturkeun aing. Tapi udah lain meureun. Ayo Pon, aing rek ngomong ka sia. Ahai, aing mati kaget. Arek ngomong naon, Beb? Aing rek minta putus ka sia, ayeuna titik teu pake koma. Ahai, emang aing salah naon? Sia minta putus. Aing geus teu sanggup hubungan jeung sia, Pon. Teu sanggup kunaon? Aing bete ka sia, Pon. Aing ngajak jalan ka mall, sia malah ngajak aing nongkrong di Ronggos Awi. Oh, karena eta sia ngajak putus ke aing. Masih mending ku aing diajak nongkrong di Ronggos Awi daripada di Popok Biru. Pokoknya aing minta putus ayeuna titik. Oh, ya sudah, up to you. Oke, udah. U-I-N. Oke, aing terima dengan ikhlas. Lah, Bang, terus kemana sih eta? Mau koran? Dagang koran sih. Hah? Pohon keramat? Di mana pohon keramat? Makam. Hidup makam? Makam Mana? Kidul. Makam deket sawah? Wah, parah sih ya. Tong percaya kena kos itu sih ya, musrik. Kamari, surudung tapa didinya pas balik ke imah teh aya duit sakarung. Halah, tak percaya aing. Musrik sih ya. Hayang boga duit mah, usaha goblok. Sialah sih. Teh itu angek balik ya. Ayo jangan balik lah. Parah sih ya. Percaya kena kos gitu. Pohon keramat. Ku aing jadikeun bisnis wae apa nya? Itu nih. Gede. Kumanya? Oke. Aing punya ide. Saatnya beraksi. Bon, siap naon ceri. Bang, aing patah hati, Bang, putuskeun si Putri. Ini putus si putih kunaon, Pon? Si Putri ngajakan ulin ka mall, ku aing diajakan nongkrong di Ronggos Awi. Terus salah aing di mana? Oh, seperti itu. Terlalu. Rahet, hati aing. Ngomong-ngomong geus di mana eta mau koran? Geus lo aja film di mana? Jo film aing Mustafa di pohon keramat. Pohon keramat? Di mana pohon keramat? Eta, nu deukeut makam, belah kidul. Bisa, betul pasti lah. Jung.
pohon keramat. Nah, jajal ku aing ah. Bade ka mana, Put? Tas di si Opon, Ser. Tas di si Opon. Tas naon? Putri minta putus dari si Opon, Ser. Hah? Minta putus? Emang kunaon, Put? Putri sebel kasih Opon. Putri ngajak nongkrong ka. Mula manena malah ngajak nongkrong ka Ronggos Awi ala Batan Cocodot. Sabarnya, Put. Aya wae. Heueuh pi sebeleun si Opon. Eta ngomong-ngomong Sally bade ka mana? Bade ka warung meser uyah sareng tiner. Meser uyah sareng tiner. Keur naon? Keur nyekok amail supaya kelepak-kelepak. Cie sugaran hayam kelepak-kelepak. Pasangannya, Put. Sally bade ka warung. Oh mohon mangga Putri ge bade uwi. Oh iya, tatangkalan anu teh cek si Gobang keramat teh. Wah parah si Gobang bener. Wis nyaho tangkal buah, gua tangkal keramat. Wah, si Opon tuh. Wah, sigana rek ka dieu ye si Opon ye. Jailan ku aing ah. Nah, saatna aing beraksi ye. Aya naon budak murah. Opon perlu bah. Opon tos diputusin ku kabogoh Opon. Opon nyeri hate bah. Oh, nyeri hate. Oh. Ayeuna ujang hayang naon ka Mbah. Opon hayang si Putri balik deui bah. Si Putri supaya tergila-gila ka Opon. Oh, gampang eta mah. Hal nu paling mudah anak muda, nu penting anak muda siapkeun syarat-syaratna. Syarat-syaratna naon bah? Syaratna nya eta teundeunnan duit 100.000 dihareupeun maneh. Hahaha. Oke bah, siap bah, siap. Geus ditunda duitna dihareupeun. Geus bah. Oke coy. Turutan mantra mbahnya. Siap bah. Cerot di dieu. Trot di dieu. Cerot di ditu. Trot di ditu. Plus di tengah-tengah. Plus di tengah-tengah. Lulus. Lulus. Eta nu arana awewe sing jatuh cinta ka abdi. Eta nu arana awewe sing jatuh cinta ka abdi. Ejeuk. Batuk bah. Mohon abah keur batuk ieu teh. Batuk mah periksa tuh bah ka dokter. Oh alim ah, ka dokter mah mbah besing majarkeun Covid. Ayeuna teh keur usum Covid-19. Geuning nyaho Covid bah. Nyanyaho atuh mbah oge Covid mah. Ayeuna mah pan gara roblok geus dumuk pasien teh boga riwayat bengek jeung jantung modar dimajarkeun Covid pan goblok. Geus ayeuna mah tong ngabahas Covid ujang balik ayeuna mah ka ditu pokona engke eta awewe pasti jatuh cinta ka ujang deui nya. Atur nuhun bah. Urang balik heula nya. Dasar blok on. Daek ku di jailan ku aing. Lumayan. 100.000. Ini baru bisnis. Dasar. Lumayan. Bego si Opon bener. Cabut ah. Lumayan. 19 menit 100.000. Bego si Opon, blok on. Naik di mau bodoh kok aing. Iya sayang. Iya nih aku lagi meeting.
di kantor ada klien soalnya. Perusahaan aku lagi join sama ini perusahaan dari Jerman. Iya. Maaf ya, aku nggak bisa ketemu hari ini nih, lagi sibuk banget nih. Ya, yaudah ya. Ya, ya. Oke. Woi, Ali. Iya malah teleponan main banjutan iya. Goblok. Biasa gue. Kan dong ya. Bro, banjutan. Goblok malah teleponan. Tarik aing teleponan we, Il. Yang diamprokan ke ayeuna teh. Harim siang galpe. Sakulina jeung sabun oge udah lagana goblok. Ulah kitu sia, Il. Sia kan kitu-kitu ge mantan pecandu ieu sabun. Goblok teh sia. Heeh sih bener. Masih. Si goblok. Beuki mah ngomong ge hantem kos aing tuh. Ih, nyengir sia kos jelema. Ah, Mang jelema goblok. oh jelema. Ceun aing mah bagong sia teh. Goblok. Sia tah kebobuduk. Oh, nya make sahar goblok teh. Cager budukna. Mas sia lah. Ayo goblok tah banjutan deui. Bro, ayo makasih ah. Dasar gorbon, gorila kebon.